dariuk cukup loba ngajawab salam tetamat kabeh. Melak jati sisi leuweung di ceboran make cai bisi tadi keur malawung ajaran sakali deui. Siap? Nunyang hunyar aya nunyang hunyar anu embok anu sila menyepeng budak nuker nyusuan budak menyeri tuur aya nyari cangkeng gaduh hutang menipang tarikna eta nu terakhir. Mudah-mudahan ibu nu ngajawab salam abdi tadi nu gaduh hutang sing lunas eta hutang teh. Anu tarik amin kaciri berarti nu gede tanagana. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, ibu, pada repeh. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan la khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Jamaah sadayana hadirin urang Mangun Reja kampung Babakan jengkol. Seueur jengkol di dia. Menuju usum entah asukan teh keur usum. Alhamdulillah pada siang ini bisa bertemu dan berkumpul juga bertatap muka di lembaga Madrasah Diniyah Al-Fatah anu alhamdulillah disesepuhan ku kersana Pak Ustad Mamat sareng Pak Ustad Yayat kami telepat dengaran aku AKB orang Sunda buhan menjawab mayoyot momot itu kebanari Sunda mah identik huruf bahasa teh kana A Jawa mah kana mun di Sunda nana berarti di Jawa mah nana, mun di Sunda jajak di Jawa mah geuning kunaon ibu-ibu wungkul nu nyorat teh ieu mah kalau marolhok wae. Ih atuh rasa kecap di makalah keung jeung era jeung sieun deui. Ieu caricing dihareup nyorah teu marolhok we kieu. Disebut ceng-celengan da usik atuh. Nanti kan barogoh geura deui. Ya. Eta pikiran hutang. Kalau mau geracung diharap teh lupa rompet, nya rompong, nya lalepet, teh nya roran. Jika nama akang teh tara tuman ningali nu geulis beurnya. Bosan kana di rompong. Barang aja mun di Sunda jajah di Jawa mah. Cocok. Gitu abdi mau aman sakajana itu nyorak teh ah. Aduh, ada lain ari lalaki macam mun kana udud ngepluk. Diajakan nyora mah ese. Mun di Sunda batal berarti di Jawa mah botol. Mun di Sunda katak berarti di Jawa mah bangkong, cocok. Ieu tuh mah nyela katak jijik kana kotor. Da katak mah beda jeung kotor. Katak kana kotok
teu nyambung kodok mah ece hayam mun arek tina kata kana bangkong ece eta kana kodok mun di Sunda batal di Jawa botol barang deui mun di Sunda katak di Jawa mah bangkong mun di Sunda kuntul berarti di Jawa mah ulah ngajerit sia cok abdi mah teu butuh ku ceritana cok butuh ge ku jawaban sok di Sunda kuntul di Jawa naon Jawa da si eta mah da maksudna teh ngeres atuh negatif di Sunda kuntul di Jawa teh bango cok ih kapan si kuntul jeung si bango teh adi lancep kuntul manuk bango ge manuk sok di mana eta si kuntul jeung si bango di sawah cok manuk sawah itu teh mun di Sunda sarajana berarti di Jawa mah sarajono kompak cok awas jadi huntu sia mun di Sunda sarajana di Jawa mah sarajono mun di Sunda mangga calik berarti di Jawa mah monggo linggih amit-amit ya nah kurang babakan jengkol karena itunya sing saropan aja katamu teh maknya gitu assalamualaikum waalaikumsalam dibukakeun lawang pantok aja ih geuning Pak RW monggo colok mana hari gitu Allahumma shalli wa sallim wa barik nu dipieun hormat kersana pengatur waktu anu alas cara gara Master of Ceremony penertib wanci protokol yang mau dihormat kesepuhan kersana Kang Ajengan Yayat Kang Ajengan Mamat anu ngalareskeun ieu madrasah diniyah Al-Fatah urang doakeun para kiaina para guruna ku Allah sing diparanjangkeun yuswana tos biasa ibu lamun pengajian dibabakan jengkol jamaah seueur kieu tos biasa alhamdulillah regreu tos biasa ibu dibabakan jengkol upami ibu balik keur ngaji dihareup tara dibere cai tos biasa hai kata panitia teh tunda kalah molhok wae lain ini teh tuh datang terurus kenawan itu teh pupuh lemur papayung masyarakat Bapak RT, Bapak RW, manawi aya Bapak Kepala Desa aya anu mana manawi Pak Kuwu oh anu iya atur nuhun Pak Kuwu alhamdulillah masih kene muda Pak Kuwu mudah-mudahan Pak Kuwu menjadi pemimpin yang amanah nu nyaah ka masyarakat desa Sukaluyu Kecamatan Mangunreja bari dihormat para kiai nu aya di babakan jengkol di Sukaluyu di Kecamatan Mangunreja umumna jamaah sadaya nu hadir dina ieu tempat pangaosan insyaallah moal seueur bubuka jeung mubtada patali waktu parantos dina jam abdi 11:30 ieu mah da jam abdi euceu abdi hese ningali jam euceu mah abdi mah sesuai nu ditingali dina jam abdi jam 11:30 urang sajam setengah ngaos dibabakan jengkol saur kersana Kang Ustad Yayat Bu Haji bebas ngan terbatas jadi tong lila ngaji di dieu mah dadi lila-lila ge tara diarapalkeun ieu nu penting keur urang babakan jengkol ngaos singkat padat melekat tong hilap engke uih nyanda ilmu anu manfaat kapan berangkat mages dibere euceu senek budak mages baralik ti heula ti tadi oge ruas pana abdi mah sugande di lokasi teh geus tamat acara teh horeng namanya sambutan wireh barudak geus baralik euceu bari mawa berkat da geuningan teu kapalan nyungkur saya aduh salah ieu mere cai mesti deui botol menikat genep botol bari marurah apal abdi mah harga teh euceu ieu 5.000 oh ieu turun 4.000 nu ieu beuki turun sabaraha 2.500 nah Sprite aya deui 5.000 susu abdi tidak perlu susu sebenarnya mah hampura ieu nu mere cai biasa namina lain gojali golongan jalma lintuh aja tidak lintuh tinggali beda jeung ieu sarua eta ieu ge
Elo kalau abdi ningali botol aja ieu. Ya elo hampura bocah ari dia dibabakan jengkol. Oh sok aya pangaosan rutinan mingguan. Dinten naon? Poe minggu bocah mingguan di mana-mana ge. Ih, jumahannya tara poe Kemis. Di dia upami di Alpata upami nuju pangaosan rutinan mingguan dinten Jumat musok ngaurukna Pak Ustad Yayat Pak Ustad Mamat bergilir eta Pak Ustad anu sok ngagilir ngawuruk pengajian mingguan pernah dibere di subuhan cai juga kieu sok jujur jawab pernah enggak Sprite teh pucuk teh botol Coca-Cola kunaon abdi mah ieu susu aya. Tah ieu geuning paku teu malikir masyarakat teh. Ari ajengan saliwat menikat di ugung-ugung, di teleponan abdi menikat ka ditu dijemput, gek di bumi ojo walah eta kelar kueh meuni barata. Kalah hayang ningali lagi ojo kalah hayang seurik abdi mah. Sagala disuguhkeun ya Allah kok meuni sakieuna ayeuna ngajenana ka abdi panitia. Abdi ngaleut di bumi teu sugan abdi aja noel kue saeutik sugan Bu Haji tah hayang ngaleut kue lain teu hayang hampura ka panitia abdi sanes alim tapi abdi inget ka salaki tadi ge aja abdi rek dihuapkeun dilesotkeun deui karunya salaki banyak abdi kudu dahar sorangan mata boyana panitia tahu nu aya di imah karusan kana mobil Haruman. Geus gek video teu kapalang kitu nu dijubah bodas. Muga-muga aya nu merek cai ka dieu sing ditampi iman Islam. Asli cuma kunaon ngaduakeun teh ka bisa sarikeun lain di aminan sia. Itu amin aya kene emang doa eta jang ka Allah gitu. Ngaduakeun dasar gua bakal maot abdi derek maot hayang abdi ku aja didoakeun Bu Haji mun maot sing ditampi iman Islam na hoyong abdi itu ari maot mah doa iraha da teu apa teh nu mere cai ti heula teh abdi paneuri maot mah danu Allah umur mah teh samalina abdi paneuri pakuwu ti payun eta geus ge di dieu oce teu kapalang begitu luar biasa masyarakat ngajengan ka abdi anu saliwat sementara anu satempat Pak Ustad Yayat tara dibere susu paingan leutik Pak Ustad Yayat teh kurang nyusu sorek dek atuh cok sing malalikir cok abdi mah jauh ka di tengah ayeuna wungkul pedah diangkir ku panitia da kudu nama jadwal abdi teh di Karawang ngaku naon teh ka Karawang nepak tarang terus sapaparan jalan tepikeun ka puyeng rek naon ka Karawang abdi da eueuh nu monang mending kene ka dieu yeuh hampura cok sok engke mah Pak Ustad Yayat bergilir pengajian Pak Ustad Mamat tong kapalang ajenan da ibu bisa ngaji barudak lain ku abdi ku Pak Ustad Yayat ku Pak Ustad Mamat bener cok ibu di dia aya nu maot nu ngurus mayit lain abdi di Pangandaran anger ajengan kiai setempat ulahnya sodako ka ajengan ulahnya sodako ka kiai sami musakali mah teh pucuk atuh bere bejo omong susu mah wadir atuh ngan ustad teh meuni bargah kurang nyusu ala cek sok madak engke motos PRT PRW panitia di dieu abdi tong ayeuna dionang deui ka dieu jauh jeung abdi ngahlas menikat nyah teuing ka abdi teh euceung ngajenan mending keneh nu aya di dieu manfaatkeun kiai da seueur tong selang teuing monang di Pangandaran karunya resikona ageung ari monang tilu jauh teh sodako saeutik era gede eueuh ge panitia karunya sagala monang ngiyem ka manggen batur di bawaan sawe nu aya kemangdi mah di bawaan kana panggung tah gede gersikona manfaatkeun nu aya di dieu ngan disikeun ka paksa wae urang dieu urang Sukaluyu hoyong nu ieu deui datang atuh geura nu datang ka dieu berondong atuh cek aki-aki deui nuhun akangnya mudah-mudahan amang nu masih antisu
pelanggan setia, mesin setia. Mudah-mudahan akang si husnul khotimah. Amin. Terus nikah ke aja nikah. Terus gaduh budak. Hah? Incuan. Terus incuan. Oh berarti Gus pernah ngejuru gitu itu deh. Kami mananya kayak itu Gus boga budak. Gus. Allahumma sholli wa barik. Allahumma sholli wa barik. Lanjut. Os kurang uhiti dia teh hoyong keng ilmu anuman sanes hoyong berak kan budak mah da atuh hari dibere berkat teh maka tadi geus sholawatan sallallahu ala Muhammad balikna menang berkat hanjakal guning sautik meureunang dilagleg ustad anak saha eta sih memitna ka abdi Allah bersyukur di sini ada para ulama, ada para kiai, aya lembaga namina Panta tingawitan PAUD di dia PAUD. Aya ari PAUD dan naon? Pendidikan usia dini. Pendidikan anak usia dini di abdi mah PAUD teh pangajian aki-aki unggal DKM da abdi mah. Pendidikan anak usia dini madrasah diniyah takmiliyah awaliyah aya di TKA RA seueur ece. Komo ayeuna geus satahun baru dateng teh sakolanya. Sakola teh online we gitu ece. Mudah-mudahan ibu boga budak akang gaduh putra rek lalaki rek awewe menjadi tabungan keur urang di akhirat. Investasi yang paling berharga ibu dengarkanlah bukan di logam mulia. Investasi yang paling berharga bukan di sawah lega. Investasi yang paling berharga bukan di kontrakan. Di mana investasi yang paling berharga adalah amal soleh. Bu, iya naon dia bangunan naon iya. Ari nu itu? Sami. Sabar hiji murid nanti dia barudak. 120 leuwih. Kurang layak ece ieu kurang gede. Sok legaan ku ece di mana duitna eta kongkorong nu ngamai. Heh kaseuri eta mah. Eta koroncong ibu anu kating korupiah itu jual isu ka Cihideung ka toko Dewi. Jual ka Singaparna ece. Ka mana ke investasikan nu ngocor ka alam kubur satu sodako. Eta ibu kongkorong nu dipake ku ibu maot rek dicanak moal. Jawab eta kongkorong rek dibawa moal ece geus maot mah kongkorong teh diudar ku salaki dipake kawin deui. Rek ridho eta ece kongkorong ku salaki dipake kawin deui. Oh leuheung lamun teu wau awewena sia. Kumaha lamun awewena balag ece nu dina grup WA. Hancur hati ece. Investasikan udah kita kongkorong, udah kita koroncong, esuk nyual ka toko, datangan Pak Ustad Mamat, datangan Pak Kiai Yayat, Pak Kiai, Pak Ustad, yuk ladang kongkorong jeung ayeuna koroncong dijual ku ibu alhamdulillah menang 20 juta. Yuk urang ngalegaan madrasah, yuk urang ngalegaan pondok, yuk urang ngalegaan TK, yuk urang ngalegaan PAUD. Ya Allah sepanjang eta ibu madrasah dipake ku nu bogarna, sepanjang madrasah dipake ku barudak nu keur ngaji, ngocor terus ganjaran ka euceul. Lain amil amal dijem. Amin ari mereh henteu. Allahumma sholli wa barik. Matak tadi ge euceul abdi di perjalanan ku salaki aya we disek-sekan. Naon atuh gegeroan wae mamarek ngajinya pamaun rejaknya. Gitu kumaha biasana cenah kabangun reja masuk dibere mamah teh 6 juta. Boting leuwih sing teh Ustaz Yayat mah. Naon kitu mah kitu mumpung di Singaparna engke balik urang ka tokonya beulikeun eta ladang ngaji teh kana kongkorong. Sakabeh teh moal moal rek kabita moal rek dirayu kuat moal bisa menikah dipake bahan nyeun pasantren barudak santri beki loba ari kobong geus teu aya nu cekap seueur teuing santrina. Abi mah mamah maceng teh kumpul keukeuh salati caekan kode teh yo masa-masa teh geus aya kapal alasan mamah mung beli emas. Mamah mah mikir 2 kali umur teu apal
Ayeuna poe Minggu isuk poe Senin da ayeuna mah toko tutup. Poe Senin mamah meuli kongkorong. Hengke poe Rebo teh mamah maot. Doang lamun ayeuna cenah panjang umur meureun dinikmati make kongkorong teh lila. Lamun podok umur mah sakedeung. Ngan ukur 2 poe eta poe Jumat poe dipake mas kawin najis teh. Nungguana batur. Betul. Mun kene dipake soda. Tingali Siti Khadijah. Ibu terang Siti Khadijah. Sarua abdi gendut. Istri tercinta baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Siti Khadijah istri yang sudah dijamin oleh Allah jadi ahli surga. Nomor 4 ibu nu dijamin ku Allah jadi ahli surga istri teh hiji Siti Khadijah putri tercinta istri tercinta Kangjeng Nabi binti Khuwailid. Bu kunaon Siti Khadijah ayeuna loba ka surga janten ahli surga pada istri Kangjeng Nabi bukan. Karena apa Siti Khadijah dugikeun ka Syekh harta banda Siti Khadijah beunghar Siti Khadijah nikah ka Kangjeng Nabi dugikeun ka Syekh duniana dikorbankan demi agama. Siti Khadijah istri tercinta Kangjeng Nabi. Naon? Eta keur nyolokan naon si eta? So atuh tuluikeun eta keur nyolokan naon sapu? Aya nu hiber balon. Naon atuh? Hah? Oh ngahalangan. Eta teh suak colok itu. Siti Khadijah istri tercinta Kangjeng Nabi. Apa teh eta? Saduna fi dunya fazuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra. Eta teh nitelakeun kabagjaan di akhirat. Istri nu ahli surga hiji Siti Khadijah lain pada istri Kangjeng Nabi tapi lebat surga jadi ahli surga sekat harta banda Siti Khadijah dikorbankan demi agama. 2 Siti Fatimah putri Kangjeng Nabi istri Sayyidina Ali ku kasolehan Siti Fatimah kalau janten caroge janten ahli surga. 3 Siti Maryam 4 Siti Asiyah istri Fir'aun. Allah biodah urang babakan jengkol mah can kaasup dititin urang bangun rejak mah. Atuh aja mah hayang ka surga di penta jariah mum boro-boro jangka madrasah ayeuna ini tiada pengajian di penta udunan 1000 ge sangeum. Ari ece ari ka surga hayang ari sodakohan nyaah ece dunia ditinggalkeun geus maot maka bege moal ayo dibawa. Naon urang dibawa maut? Investasi nu berharga nu bakal dicanak eueuh deui diwati amal urang dan nu maot mah oge urang lain soleh. Mikir atuh ece. Ece mah maot gala mau mawa amal batur. Nu dicanak mah amal itu lamun ibu maut mawa amal soleh, kemang soleh pun maut mawa amal usaha. Da soleh ge sami hoyong cacanakan gitu. Kalunya kamang soleh bisi ngegel curug. Maut teu mawa amal, ka mana cenah amalna dipao ku Pak RT. Soleh nyieun deui teu amal. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ngocor ka alam kubur tilu saur Kangjeng Rasul hiji sedekah anu ikhlas 2 ilmu numan faal sarta di alam manfaat 3 budak anu soleh ngaduakeun ka indung bapa. Ari ibu ka dieu ibu ikhlas henteu? Ridho teu dipaksa ku panitia, teu dipaksa aya nu maksa dibere hadiah henteu ku kepala desa geuning atuh kunaon ece make jiji ka dieu dipaksa ge henteu aya nu maksa henteu komo dibere hadiah henteu ake naon atuh ece ka dieu da abdi mah mesing teh dihadiran ku ece ge keun be da abdi mah nu butuh mah ku panitia dan nu rek mayar mah lain ece panitia. Cenah ku haji mah atuh ka dieu teh hayang dibayar meureun teu ridho. Kata siapa abdi lamun teu ridho rek naon ti pangandaran jauh ka dieu. Ridho abdi mah ceuk. Rek naon abdi ka dieu? Umur deui abdi mah hayang meunang amal ece lain amplop. Astagfirullah tama jawab menit hari bari salah mitnah deui ece. Ya Allah ece hayang meunang
upami jadi amal abdi ngaji di dia ku jadi amal mah yakin abdi balik di dia ku panitia bakal dibere doa kecerai duit wae saha nu rek mere duit ka abdi ceuk atawa panitia ge can karuhan komo ari saprofesi kieu abdi teh sok lah sok sadeo lepah teh tadi geus Pak Ustaz Yayat ceker mah Ustaz Yayat teh kasepuhan di dieu abdi ditanya kitu teh meh hesene mah Bu Haji hapunten kerasa sabaraha cenah abdi masihan Bu Haji teu langkung cek mangga ka ajengan Yayat cenah wios atunya cenah Bu Haji ka abdi mah anggap we baraya kitu ai saur abdi teh hampunten Pak Ustaz Yayat hapunten nya wayahna keur kieu mah eueuh dulur eueuh baraya abdi mah usaha Pak Ustaz bayar we sing gede aduh ketang teu ceuyos lah mangga eta mah teu langkung Pak Ustaz Yayat abdi moal bade mikiran buruh ku Allah yang diburuhanana abdi mah ceuk ari masalah ku Pak Ustaz Yayat mah mangga da yakin abdi mah Pak Ustaz Yayat teh jalmi eling ieu itu man eling henteu Pak Ustaz Yayat ke kumaha mere gede jeung leutikna mun mere gede berarti Pak Ustaz Yayat teh eling mun mere leutik berarti teu gede ocok tobat sia kajengan nyebut eling ku sopan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Shalawatullah min barokah. Salatullah. Keluarkan surana ala toha. Salatullah. Mullah ala yasin. Bila lain abdi mah ningali tita tadi tukang kamera cing-cing wae. Gusti akan tukang kamera mudah-mudahnya akan si engal bunga margi waktu ayeuna akan teker termasuk jelema nu paling susah kunaon geuning susah teu kabeuli kopeah acan iya sudah aja saya eta mah aya we logongan banget batur ayo we kieu engke palingan kamera subhanallah abdi mah ningali tukang kamera teh gagal fokus ningali kumisna meuni hade ningali kumis atuh meuni kat hidung baklang rapi deui tapi nu kieu teh bagus apal berarti tata cara ngingu kumis ngurus kumis ya akan maafeun rapi besok aya boga kumis tadi urus mama juga sasak leho ih leungit atuh da mah ieu mama ni rapi ke mah badag rapi atuh ceu teu ka dieu supaya mama ieu ka dieu mun bersin teh ngarap leho nanti kakang kaneknya kang lain akan ngumpul aduh di kopi eta geuningan tadi geureun abdi gaya jadi sarua kacil karang herang sulah kita susah kecil tapi tong nyeri hati da mesin anu di kopi ge Pak can karuhan asup ka surga amin saya ya ari surga teh lain keur jalma anu di kopi surga lain khusus keur anu sok make sorban naon atuh surga al jannatu indatil muttaqin surga mah khusus keur jalma anu eta ieu kan nu di kopeah ge can karuhan asup ka surga cacak nu di kopeah tah can karuhan asup ka surga komo balik deui sia-sia keur jadi permasalahan ya subhanallah dua ibu ilmu anu manfaat ladang budak di pasantrenkeun ka Alfatah ladang budak di ayeuna asupkeun ka dieu Alfatah pergaulan bagus abdi mah keueum ningali budak ayeuna teu sakola sataun loba di panganaran jadi korban teu pergaulan minuman keras judi whisky brandy Manson KTA KTI kopi miring Jennifer PBK PBM pelangi edan dibutahkeun teh hulu peda batur Mas Andreas Jis pecah dibutahkeun teh ieu mah hulu peda jeung genot modal di kebon cau bahasa teu kapalang angin bobo aya jajan cilok gerak lamun ditato di urang soang maleweh awas ibu bejakeun jak barudak pepatahan budak kecil bisi ayeuna pergaulanana kurang bener komo geus mabok-mabokan yang namanya minuman keras tong boro-boro loba anger hukumna saeutik ge har jawab har narkoba no barang narkoba no bala-bala yes sok mending keneh budak cenah
cenah weur bala-bala daripada weur narkoba kudu diasupkeun ka penjara. Weur bala-bala mah paling mencret. Sakali deui narkoba naon? Bala-bala kompak awas teu milu gurut sia. Barang narkoba naon? Bala-bala yes. Kokosan yes. Kokosan no. Kokosan yes. Tawuran ta'aruf jablay janda cacang dimas sekarang menikah tarik yes kena janda ikan bagi tangkang janda oke asal janda kaya hade rupa alus akhlak ulah sadawaya bisi aya duda ieu nu rek kawin ka jana pilih Pak tong sembarangan janda teh loba-loba tipe jemer ya abdi mah balatak karena aya nu merek ijang panter kaki panjang pantat muter aya nu tipe hitam tapi cihuy aya nu merekna KTP kolot tapi pulen video ge loba dibabakan jengkol rana ngan merekna Toshiba Toshiba bau deui subhanallah sanes abdi mah pakumu ningali ibu-ibu urang dia aya nu sareuri aya nu keur ngahulang wae beda jika na ece teh keur loba hutang tetenya eta kirung can lunas jika na mah dakat siri ribut ieu nage diuk nage nyarane we geus hampura kan nyarane nya Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik ayeuna pangajian mah geuning bisa seuri ece barokah kenyom we ece seuri teh apa di mah teh boga beas-beas aja itu tapi eta teh Bu seuri teh sae seri teh madak di nama jalan musik Amerika lamun ibu naik tersenyum insya Allah ketuaan akan menurun 45%. Jadi lamun ibu hoyong awet ngora tidak usah ka klinik Java make skincare mahal mending keneh daek we seseurian rek aya batur rek eueuh batur seuri so aktivitas awali setiap hari dengan senyuman tatangga nanya ece rek ka mana ka pasar padul meureun ece disangka nu gelo anyar ilmu anu manfaat ibu ladang budak ngaji di Al-Fatah ladang budak ayeuna pesantren di Al-Fatah barokah lain keur Pak Ustaz Yayat hikmahna manfaatna lain keur Pak Ustaz Mamat keur inung jeung Bapak tadi hadisna dibacakeun ku Pak Ustaz di madrasah diniyah kecamatan ti ketua wa yu'adzibhu ayu hasina ismuhu wal yutibhu min alalin itulah kewajiban hak orang tua terhadap anak kalau anak ingin menjadi anak yang satu beri anak dulu nama yang baik budak lahir ke alam dunia satu acan ibu dilahirkan budak teh persiapkan nama yang baik ulah sadawayah ngaranan budak teh mau saya ngaran budak jajak etan adina lili etan bungsu si keken geuning mah dijajal lili keken mi babari ngagerawan jalikan baratan budak teh kabeh lucu nu aya makna nu aya harti mere ngaran budak aduh saha namina Muhammad Ridwan Muhammad ibu ngaran Nabi Ridwan malaikat penjaga pintu surga saha ieu budak ieu sarua cenah sae ieu ge Muhammad Febriani oh peda lahirna bulan Februari pedinya Muhammad ari eta ngawewe adina eta mah Eus Apriliani bulan April ari eta nu bungsu nu bulan Maret Merit cenah nu sae tina Al-Qur'an Acep Muhtadin Acep Muklihin aduh budak teh gaya ngan ulah ari Acep Jahilin mah komo Acep Murtadin eta nu istri euy Siti Sayetonia budak ning ngaranan setan we atuh geus gadana teh paingan gawena teh cicing we di Pangandaran jadi jablaya mun ditarik jerput jersey cenah jerput 15.000 toto jer dina jukut jersey 15.000 toto jer dina keusik make pakaian teh setelan BLD buja lihat dunia leungeunna lurah luhur sabelah terona bupati buka paha tinggi-tinggi korban pendidikan agama ku kolotna diantep hei pahlawan kudu eling ieu zaman geus ti guling beuki dieu loba maling-malingna teh tengah sok bantuan malingna teh tengah khususna ka kaum istri hirup kudu hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli
model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan sapeting ucing-ucingan kawin karek 5 bulan geus ngais orok huntuan. Naudzubillah imin. So nyeri hati ece awas neng parawan da istri anu solihah anu gaduh akhlak anu boga kaera pandai mengemas diri barang yang dikemas mahal harganya walaupun belum tentu enak rasa. Ibu geus kolot geus pareot geuning ID make baju gamis weuteul bari alus bari nutup aurat mah geulis tudung gaya dibukakeun wis ungkul kan kaos kaki dianggo menutupi kekurangan dan dibuka mah teh loromeheun. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sok neng parawan singga duka izin dan didambakeun ku seorang suami hiji waktu neng parawan di dia gadis di dia bakal ayeuna kawin naon didambakeun ku salaki iwati istri yang punya harga diri boga kae bukan alis berukir bukan bibir bergincu yang kudambakan gadis yang punya apa yang didambakan seorang suami oleh seorang istri hampura pak ya ke bapak-bapak nu can karawin lain nu didambakan ku awewe anu kasep anu boga pangkat jabatan tapi salaki anu bener-bener bisa ngahargaan kanu jadi pamaji yakin abdi macet dunia mau matak bahagia kali ku salaki itu dihargaan mah ece ku salaki gawe dicarekan duit mah dibere tapi hayo we dicarekan dititahan wae sakitu ece kerimeuh teu apa teu ngahargaan salaki teh ya Allah dahar mah uang poe dibawa ke rumah makan ampera dengan sangula jeung lauk nila tapi geuning ece kunaon mah dipegang awakna si horeng hati ece kasiksa ngadenge beda salaki kagoda deui ku wanita SMA moal bahagia rumah tangga yakin cek bukan bahu berbintang bukan leher berdasi yang kudambakan pria yang punya hati. Lamun orang teh salaki dicarekan ge bari dibere duit ieu mah dicarekan dibere duit itu sok aya nu kitu aya tuh kan malikir cekang malikir cocok ayeuna mah urang demo mumpung aya para tersangka yeuh kapan urang korban lin cikan tingali pamajikan dari Allah kang digawena pamajikan teh beda jeung akang awewe mah menipu berang peuting digawe bener cok sok cek datang ti dieu ka imah rek reureuh atawa rek naon cok nyusul jahitanun popoean encan nyamu can mistrika salaki mah udud megluk kopi gudeg dahar hayang karik am baju hayang karik make anu pagawean sare teu sare musuk teu musuk gapoe cok aya nu kitu salaki kitu mending paeh we aya buburuhan teu geura cik atuh patingali pamajikan mah ya Allah mending dua-duakeun huap pamajikan keur ngahuapan budak porocot modal budak salaki amok-amokan lain ngurus lain mantuan bapak tingali naon budak urus ya kumaneh cuk salaki teh cek kumaha belaan cek lamun keur ngumpul sangu nu katuh nu kenca ngumpul tai rek ngahuapkeun sangu rek ngalungkeun tai rusuh sangu dialungkeun tai dihuapkeun ya Allah bapak kealaman ya abdi jadi awewe beraja tengah peuting budak ceurik budak leutik tuh hade direrepeh ku salaki anggar ada diserepeh na budak mah ku cairan anu mampu diadaptasi ku susu air susu ibu disaha lain di lalaki di awe ibu tunuh-tunuh ge bager-bager dia yeuh repehnya isin ku tatana karunya ngagaruahkeun batur sok neneng ngagengel budak ece ngagengel kana popenteo susu ece tepikeun karehe budak geus rehe bapana ulah ilik bari gogoakan cek bapana wah kaning siapa-siapa neng repeh kadieu sampeurkeun dia kurang arasmanan jeung budak kota ada balasnya kasalaki jatuh sarua pamajikan teh beuh ka dieu payeun parasmanan sok repeh duh ece tengah peuting sok tingali ece pokona jeung anakna pa benyeng sabeulah ku anak nu sabeulah ku bapana katakan geus Pak lamun ruksak susu pamajikan bapak ulah dicarekan ulah diboyok ku bapak diruksak ku dicarekan boyok cenah mah teu podo batur mah
susu teh maninoh nur. Oh mama minum puyak juga ceplok nom. Cek tadi ruksat aja. Di bawah main kol kalah keplok. Di bawah dongko juga sarendro. Ini sebel cen dikenyot kalah nyelak mah huntu. Aku bae Pak hitung-hitungan dahar masuk urat we. Ada di koyok itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bu balikan deui. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang kudambakan pria yang punya hati. Sok kompak bantuan capek aja. Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan gadis yang punya malu. Cinta karena dasi, si lain huhu. Ibu cinta karena dasi, huy negara ramung. Barang cinta karena dasi, si akan segera basi. Cinta karena gincu akan segera layu. Ari ibu kasalaki ayeuna bogoh keneh teu. Waduh ye, piraku bogoh anu pompet itu. Ceuh, pareto bogoh sote keur ngora kene ajar kawin. Ayeuna mah teu aya bogoh, akan kabojo ina bogoh keneh teu. Bener jawaban teh jujur, boro-boro akan geus kolot abdi ge. Sakieu mah umur kakarek 42 tahun geus boga incu. Da kasalaki teu teh aya bogoh. Sugan reuy teu bogoh. Nu aya mana atunya ah? Bener ceuh. Bini kunaon teu bogoh, da bogoh mah karalila kecap cinta tara awet, da cinta jeung bogoh mah sok geuna kuseet lain setan, ceuh. Pokoknya setan mah daharan cinta. Ye, si Oce mah goreng teh geuning eueuh cinta ka salaki teh cinta mah erep di dahar setan. Cinta mah sok geuna seet. Oh, ibu ya boga budak soleh, solihah, manfaat ilmu lain jangkang ajengan yayan. Sanes kamu Pak Ustad Mamat, kamu ibu jeung bapak. Ibu bade maot tuh. Jawab ibu bade maot. Sok atuh geura hos ayeuna. Berjamaah maot. Ibu hoyong bagja di akhirat. Kabagjaan Ece di akhirat diantarkeun teh lain ku ajengan, kabagjaan teh ku anak anu sok. Tuh ibu geuning tadi ngaran si Jajak si Lili si Keken teu sabaraha ngaranna mah butut Ece. Ngan indung bapakna belaan ngorbankeun dunia anyuk hutang, si Jajak si Lili si Keken kabeh di pasantrenkeun. Lain amin aja amin geula. Yo Ece bapakna keur engkak-engkakan kamari ieu sakara trek maot. Torojo si Jajak da meunang di pasantren nyelap keneh ilmu apal keneh cek ajengan didikan ti ajengan ge dikatuhun bapana bapak bari dielingan ku si Jajak bapak bade maot bapak bade di kanu kagungan beral bapak di dieu bala putra moal mata ayeuna tu genah pak da sami sana ge bade maot mi hape akidah pak dicaketan ku si Jajak bari maca Al-Qur'an Yasin wal Qur'anil Hakim torojo si Lili anu panengah gada teuing bapak bari geus gaduh wudu si Lili ge dikencaeun tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Torojo si Keken anu bungsu disangke mastaka bapana dilahun dina lahunan ayeuna si Keken diciuman bari ditalkinan bapak mi hape akidah anu bakal nyalametkeun bapak dugikeun ka akhirat akidah pa inget sok ku Keken bari talkinan tuturkeun ku bapak la ilaha illallah dituturkeun ku bapana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dituturkeun ku bapakna Muhammadur Rasulullah. Lepas nyawa bapak diantarkeun ku si Jajak ku si Lili ku si Keken ku tilu anak anu geus saroleh kabeh beuceul ladang didikan ti guru ti kiai ladang pengorbanan kolotna diperjuangkeun demi agama anu disukseskeun dibanggakeun ku indung bapana agama budak salatna budak pendidikan maca Al-Qur'an budak diantarkeun bagja tenang mang ayeuna bapana Mang Jajak Mang Lili Mang Keken mau ninggalkeun dunia gara-gara diantarkeun ku anak anu sok kabitah henteu cek kitu sok kudu bangga lamun budak daekna ka budak manitah ngaji indungna mah nonton kana cinta di RCTI dipikirkan ke si Andin si Aldebaran ku si eta mah tong dipikiran ari aja sih kapi naon ka si Andin eta cek lain aja mah si Andin ceurik aja ngilu ceurik teu harti kapi naon aja ka si Andin eta si Elsa jahat aja ngilu keuheut teu harti abi mah keun ulah sok loba pikiran aja aya mah geus tenang si Andin teh geus hamil ayeuna mah geus harmonis rumah tangga jeung si Alti alhamdulillah
Nurik sinetron. Duh, kacau menekan abdi mah meuneu hayang boga salaki digasi Andi. Kata rek turun kana tangga ge langsung dipangku. Da keur hamil aja. Tamada Kang, lamun amajikan hamil teh kudu kitu. Oh, sok aja dipangku ku salaki. Tinggali si Andi mah hayang martabak pangbolikeun. Hayang nanaon dipangbolikeun eta jalan kaki aja. Pedah ngaliwat ka dule sambil langsung ku si Aldebaran dipangku di danau. Mun urang kitunya ceuk. Masuk tah aja. Nah hayang teuing kitu-kitu. Paling ge boronang di Soledad meuleuh cenah meuleuh pantai. Lihat modal sia sakalian. Ya Allah ya Rabbi da duka kumaha tuh ceuk berubah. Peda ulah kitu Pak tingali pamajikan hamil pade ngajuru pamajikan sarua menghadapi kematian. Mata lamun pamajikan akan keur ngajuru sakali mayunan maut, dua kali ngajuru dua kali mayunan maut. Maut teh keur maut syuhada mautna. Maut bapak keur udud lain syuhada mah tong. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Atuh da berat atuh ngaranapan hamil jeung ngajuru teh. Nyeri teu ku ngajuru? Hamil sabaraha bulan? Tinggal si akang nu mere cair di jubah wadang. Wadang obatna sok abdi mah dibere duit mah kagok 200 juta. Tenang isuk ditransfer. Tapi tantangan heula ieu tantangan di abdi naon? Akang dibere duit 200 juta tapi kudu bisa hamil heula. Lain bisa moal hamil lalaki. Mata ku langsung nyepelekeun ka awewe tingali awe mah Pak. Awak begang, awak leutik, awak garing, awak ipis, awak hidung. Kita hamil, mampu, kuat, boro-boro saminggu, 8 bulan awewe mah. Bari teh bisa dituna aja, bapak mah salaki, manggul suluh berat diencankeun digubrakeun. Ngageger mah budak 8 bulan, bisi kagok ka madrasah Al-Fatah ka pengajian, sok di PHP-keun ka salaki eta ge molan budak. Tuh nya dibawa ke mana-mana ge, ka pasar, dibawa ke pengajian, ke kebon, sare bingung Pak. Mata kudu karunya tinggal di kampus sapaan pamajikan nu keur hamil teh. Ogo boga bojo teh jiga Kangjeng Nabi ngogo ka bojo, manggil bari diusapkan teh ya Humairo, wahai istriku yang kemerah-merahan. Pernah ibu dipanggil kitu geus salaki. Poro-poro da moal atuh cenah-cenah ge hidung. Ari aja kacaroge sok manggil naon atuh? Bapak sia anu saya tuh aja naon. Aduh papi. Manggil papi ari si papi tukang macul sebab. Mereka mana pi? Pada macul yang tepanes kamana nih ngaramet pi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pak 8 bulan hamil bojo bade ngelahirkeun budak nu ayeuna budak geus pinter geus bisa maca Al-Qur'an di madrasah dinya Al-Fatah alhamdulillah. Bingung baca keur hamil teh urang rek ngalahirkeun budak teh cek perjuangan kolot ka anak boro-boro geus lahir teh memeh dilahirkeun cek geus karaos perjuangan ka budak teh. Lahir 8 bulan ibu dihamilkeun rek sare bingung dibawa nang karak cangkeng beunang dibawanya nyigir sieun bahe dibawa nang ku paur bitu. Sieun atuh pa dibawa nang kuban teh bingung atuh ningali pamajikan posisi sare keur hamil nang kuban kalah jiga odong-odong unggul-unggulkan. Kituan dah. Da beuteung andal kana kasur barang jeung suku ngangkang matak dijualkeun. Kapadung we ku salakina muter jiga gangsing aja. Ya Allah, ya Rabbi, mata ingat hei ibu-ibu tanu geus sukses, emak-emak, neng-neng kamu barudak ayeuna, jangan sekali-sekali menyakiti hati orang tuh. Kamu nu jadiin ngecelak si mata nu jadiin nu nyeri ku anak. Cek inung teh ya Allah, menikat laporan kata tanah kabaraya nyeri mama ku anak. Anak tadi korbankan segala dunia umat tapi kan kabeak dunia geuning mah geus eueuh kaboga emak lapar menit tadi tawaran acan ku anak teh emak gering tadi longok acan ngecelak cing mata nu jadi nu nyeri ku tingkah laku anak nyeri ku paripola anak dengarkanlah wahai ibu jeung bapak da ibu teh kaluar tina rahim indung akang kaluar tina rahim indung lamun akang jeung sukses berani menyakiti hati orang tua milaraan kamu jadi indung jeung bapak tong boro-boro ibu hayang ka surga cek Allah haram ngamuk seugit surga na oge. Nah oge bela kene komo lamun ece baurek aya kadeneng tong ngababukeun kanu jadi indung. Kena-kena geus boga dunia loba, kena-kena geus sok aya bahasa geuning indung beunghar anak jadi raja, jadi ratu, ari anak beunghar mah indung jadi babu ece. Manaon dibikeun
ngalihkeun ka indung mah mi HP abdi reka kantor mah mi HP abdi reka pasar ieu budak can nyaring bisi nyaring engke pangmandiankeun sagala dititah ka indung mandina budak ngakuatan budak ngasuhna tapi keun ka nyeri hate nu jadi indung asa dibabukeun ku anak naudzubillah kecelak eta cimata indung genyong tapi keun ka langit ka-7 anak nu kitu ka indung bakal jadi musuh Allah musuh surga. Naudzubillah emil kajian bapak jeung ibu pernah ka Mekah puluhan kali kajian loba dunia tapi nganyeri kanu jadi indung mana naudzubillah ridallah ridul walidain suhtullah bisuhtil walidain ridho Allah aya dina ridho nu jadi indung jeung bapak bendu Allah aya dina bendu nu jadi indung jeung bu geus bisa mulang terima ka indung moal aya anak nu bisa mampu ngabales jasa indung ingat mulai makena-kena beungeus beunghar mere nanaon ka indung hitung-hitung mah mulangkeun Cisusu istighfar moal aya nu bisa kapulangkeun Cisusu kabales jasa indung mah moal mata kahadean indung mah hanya memberi tak harap kembali hanya memberi tak harap kembali hanya memberi tak harap kembali bu ingat ngajerit maratan langit konsep maratan jagat nahan ka nyeri nu jadi indung dina waktu ngalahirkeun urang lahir ka alam dunia geus lahir indung urang kaayaan ku kokotor ku indung dirabu dipangku tengieutkeun kana kageuleuh indung keur eueuh kaboga anak gering belaan unyam inyum kata tangga korbankeun ka era hayang mawa budak ka dokter ka rumah sakit bari can kabayang ti mana aja mampu ngagantian anak 2 tahun lilana urang nyadap kana cipinarep nu jadi indung tapi keun ka hapa lamun siang urang sok alim panggang penting teu dijepling tapi kumaha cek indung deudeuh teuing bageun emak moal beda moal arek dibenta ulang tarima emak moal arek dibenta balas jasa mi HP akhlak anu mul ibu kecelak cimata indung kurido barokah dunia akhirat ke anak sabalina kecelak cimata indung nyeri hati ku anak madarat dunia akhirat ke nu jadi anak naudzubillah ini sok doa indung mah inget tah mumpung aya keneh indung nu geus aya doakeun di alam barzah nu aya kunjungan tiap poe sawa doa nu jadi indung sarua jeung doa nabi ka umatna seukeut alahbatan silet tina pada teu aya tolak ijabahna bu urang hayang sukses kieu teh indung belaan anu hutang bu urang hayang sukses dia indung belaan ngorbankeun sagala unyam inyum bening indung mah teu mamrih dibalas jasa nu penting budak soleh da eta nu bakal ngocor ganjaran ka indung jeung bahat bu araya keneh indung baca aya Allahumma gfir naon ibu sok ngadoakeun Allahumma gfirli dunubi warhamhuma kama rabbayani tah kita sok doa anak soleh tilu mudah-mudahan ibu ku ayeuna ieu Al-Fatah aya lembaga di dieu ibu budak dilebetkeun ka Al-Fatah mudah-mudahan sing janten amal kasayang kamu ka kiyaina barokah budak diuruk ku kiai ilmu na manfaat budak barokahna keur satu ilmu manfaat budak keur indung bapakna sing jadi tabungan keur urang jaga dugikeun ka akhirat amin ya rabbal alamin teu karos geuning tos sajam langkung ibu abdi bade teras ngabujeng ka daerah Lemah Sugih Kabupaten Majalengka wios teu naroskeun oge cicing pangwakat singkat da ieu teh aja ngadoa Pak Kiai bade mimpin doa mudah-mudahan riungan ieu urang sadayana syariat panitia hakikat ayeuna Allah Subhanahu wa taala nu ngumpulkeun urang muga-muga urang sing dikumpulkeun ku Allah jaga dugikeun ka surga ya robbal alamin buah kaliki mesera di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca Al-Qur'an aminan kurang kompak buah kaliki mesera di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maos sholawatan buah kaliki mesera di parapatan mun panitia ngaku cinta ka abdi sing daekna berkatan amin hatur nuhun karena dukungan sadayana doana pakuwunya abdi teh teh gaduh cita-cita cuman belum terlaksana doakeun ku jamaah di dieu nu ngariung si aya nu diijabah doana ibu abdi hoyong jadi presiden karunya tuh nu mere cai ka dieu wae kita tadi geus 2 kali mun abdi jadi presiden akang tenang ku abdi rek dilantik langsung menjadi menteri moal kapalan menteri nage menteri agama jurusan pertahlilan jadi payuna teh kanu maot dan unggul mohon hampur akang abdi sanes nampi rezeki abdi sanes nampi kana kasehan akang sareng panitia angin abdi kitu teh mun kasalati mangga we karesekan ya
Kapan terus jadi kebiasaan Pak Kuwu abdi mah upami ngaos ti bangun reja biasana ieu mah nu biasa dina bagasi teh sok pinuh aya beas aya cau aya kupat tahu khas bangun reja ieu mah nu biasa Pak Ustaz Yayat nu biasa abdi mah teu nyaritakeun nu teu biasa eta mah nu biasa kitu cenah Pak Ustaz Yayat teu biasa nya biasakeun di ayeuna. Aduh, jamaah sadayana hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah abdi bade teras ngabujeng ka Lumah Sugi abdi bade langsung teras ka bandara. Insyaallah abdi enjing dinten Salasa bade terbang meluncur ka Kuala Lumpur Malaysia ngalangkungan pesawat Garuda Indonesia. Piduana Bapak Kepala Desa margi abdi diondang ku artis Siti Nurhalisa ka Malaysia kedah ngisi acara dina syukuran hitanan si Upin jeung si Ipin. Aku geus umut-umutan amin. Ari tungtungna Upin-Ipin bedus asuban bener hanas di aminan. Mu balik bohong dipercaya atuh ah. Buat aliki mesra di parapatan sakitu ti abdi hapunten tia segala rupi kalepatan mudah-mudahan kepanggilin kesempatan doakeun ece ieu pasantren ieu lembaga sing langkung majeng sok ibu tongnya sodako jariah jang agama da moal aya jelema sangsara erep dunia ku alatan sodako balik ku Allah baliyazran bakal ditambah barokah boga duit 10.000 didikeun 1.000 lainnya 8.000 tapi ditambahkeun ku Allah jadi 18.000 mere hiji gantina 10 didikeun 2.000 lainnya saayana 7.000 atau 8.000 balik jadi 28.000 deui duit teh euceul entong amin dan can mere duit nabe insya sepulahnya sodaqoh da urang geus maot mah ditinggal mudah-mudahan urang tiasa tepang di lain waktos sanes toyong dipanjangan waktu tos teu kapan keuna ku bahasa si kabayan meuli kina ti cikijing meuli endeng sisi pasar mun ngaji malila teuing ieu beuteung geus abdi mah teu ngajawab lapar itu tuh mulai tari berarti ece nu laparnya insyaallah sok engke tetap berkat geura barokah geura ditaruang da geuning ece tos dipayunan aya tuangeun aya leuteun akang teh dianggeurkeun ieu sedekah ti panitia sae abdi mah teu acan aya cau abdi mah teu acan aya bugis teu acan aya budget insyaallah tos aya dina kardus nanging teu acan di kana mobilkeun jiga nama hampura kasadayana hapunten ka ibu ka bapak bilih ayam teu kasebat nami teu kasebat ngaran da abdi teu tiasa ngawin ciki-cikina inti urang mudah-mudahan ingin mendambakan ridho Allah urang selalu hirup aya dina ridho Allah subhanahu wa taala hadanallahu wa iyyakum ajmain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa